Mas beli emas dulu balik. Dulu beli kelapa dulu ya. Gue sih udah mungkin. Mang Dudung teh dijagal ucing dengan obat pill mari tingali atuh emas kuring karek asli kamari. Mang Asep teh dituding ku si Jamal sini kan. Mana saya pisan atuh asa yang mau. Dia galak sok kabali sok toko oleh-olehan. Menghayang mah gramili tong saukur ningalian. Balik sakalian jeung toko-toko. Dia pun kan hayang macan hayang 2 kilo. Nya jeung kedaknya. Punten we ieu teh. CF ya teh tasan kamu deui. Neng cicing teh ka SD ya di mall tong beli menu kayak mana udah belanja lima dah hayang masarwa hayang Argentina teh lawan anu bermutu bentan deui atuh kualitasna hayang di mana leuwih meunang jeung itu jeung eta emas anyar deui si ucup kasih baikna kapan awe ieu mah tos lami udah karek dianggo we si dede teh anu kajamban sukurna di dieu loba-loba sakitu mah eueun naonan tinggal we sim kuring apa di jalan pangkene we manehna keur mawa bakul mah ingat ceu kadewe bisi emas palsu wungkul eta kade eta bieu teh di bulan ku cek tak tahu we ceu mah ceu ya mau aku habis ya ceu Iman sida dah kasih orang kulobaan kan pembalikan emas atuh mana tekarunya ke pemageran si Didung keur ngomong gimana cari ka barang anu dirugikeun ayeuna main sabaneran ya geus ke ku akan disakeun sok mangga cek aya naon ya teh beli hayam ikan di Jakarta beli di Bogor bahanna huot mana we aya aci sajuta anu tiasa kau ditambut cai dina gelas bahe diuyup ku Mang Atan suhu mohon mangga wae tapi na aya bungaan sok atuh neng sabaraha biasana mah kieu kedak ceu tergantung kesepakatan ceu ieu mah bungana teh bakal naik per minggu lamun ceu minjem ti minggu ayeuna ngamalikeun minggu enjing tangke bungana bakal naik 15%. Beli gede kan neng Ngan namina ge atuh neangan acis ceu. sok atuh teu sawiyo teh ayeuna Sok kedaknya. Kusti bilang ya. Sok ieu kabang we engke dicairkeun. nuhun atuh neng kaberaga papanggih jeung Lilis balikna naik motor digaskeun hatur nuhun neng Lilis bulan payun ku abdi diwangsulkeun Mohon sok ceu engke diantosan ku abdi. ku payun neng Mohon sok enggak. balik ka mana teh Pabacaina dina gelas hanjakalna menikah deudeu. Hayu antar meuli emas mumpung keur loba duit yeuh. si omang rek indit ka Ciater bajuna butut eueuh ka era duh hampura ceun teu bisa nganter ku sabab peryogi teh ya Ih ceu, antar we sakedep mah. sok we ase sok Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam ceu. Mangga kalau ceu. Aya naon ceu? Aya budak keur beser didatangan ku si mama. Hapunten Neng hoyong meser aya emas anu murah. Si Mang Dudung kasih aya barisna panggih jeung si Sansan. Emas nu murah mah aya tapi emas-emasan. Biasa Neng. Sok atuh pilihan sok bade mana ceu? Ari eta nu badak naon Neng? Ieu, beubeur ieu teh ceu. Amun eueuh make ieu asa kaciri mewah kitu eueuh teh. Iya we Neng, kayak di TF nya. TF teh naon? Di transfer Neng. Transfer meuni disingkat-singkat aja. Kayak atuh ku abi diantosan. Sok mangga atur nuhun Neng. Nya sami-sami cek. Hai atuh ibu. Di Assalamualaikum. Jeung salam di ibu. Apa yang kau gam? Assalamualaikum.
mumpung karempel hayu orang nyieun heula status ke di Facebook. Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu lagi arisan. Ih, cucok. Halo ibu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kedapnya ibu-ibu. Neng Prim, Kula mami. tambahkan sayanya. Teh Elis teh kerjualan hui. Si Neng Mila di jurung keur nyepot. Neng Emprin teh menitos gede deui asa kamari mah teh diaakot. Si Ucup dititah ku si mama. Si Cooda kerjualan tulang. Nyapo gowe nih atas gede mah. Da ku abi ge dibere tuang. Nah meni mama kantong di bumi sorangan. Nya punten was abdi teh karek dongkap masuk emas. Aya cai, pasti cabak nih panas. Tambah deui caina ku si Ine. Karek oge kamari meuli emas. Ayeuna tos meuli emas deui ceuk. Nya kumaha deui aya loba teuing atosna. Tos ibu-ibu ayeuna mah urang fokus we karisana. Mohon. Ibu-ibu, kan arisan teh nu janten teh kan celilisnya jeung lilis. Mun kitu mah urang ngaliwat atunya. Ayo, pesan ngaliwat. Punten ibu-ibunya bade ti payun bade ka acara mesin heula. Amun. Abi ge bade ti payun ah. Ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Oke, loba Mun hatur nuhun. gitu. Meuli cengek ka warung Caas di pasarna loba nu jualan. Kaciri weh panglobana emas. Efek teh lain emas beneran. Nya aneh Pantesan kamari teh abi ningali CCTV. Kawarung meuli bala-bala. Balikna ka imah teh ria. Lamun hayang loba pahala, omat entok loba ria. Assalamualaikum, Cak. Salam. Alasya si Emprim. Cek Atina eueuh, Prim. Mama teh meuni kosla. Jamu mau ningali beurit, bebeja ka si Abah. Lamun henteu boga duit, montong sok nginjeman ah. Sawah nempo orai keur melit. Cek Ati teh teker neng Mang Ejen. Geus pugu urang teh teu boga duit, matakna urang nginjeman ka anjeun. Mang Dudung teh nyamper si Oga, balikna kalah katen Mang Ijan. Geus nyaho teu boga duit, mun teu bisa mayel tok sok nginjem. Pak. Coba dicek sasarannya. Terus lunas. Kang, ira atuh dipangmelikeun emas teh. Sabar atuh neng, kan kayak akang pameserkeun. Ih, nih lila di kamari-kamari dipangmeserkeun teh jadi pisan. Urang maling mah tuh. Ulah neng, kudu ingat ka Allah. Kang, babaturan abi teh nih tos loba emasna masa abi teh teu boga. Ahnya tuh kitu mah kumaha neng we. Maling ya? Ikut. Si Aceng ulin jeung si Badi, balikna jajan jeung si Intan. Menikat gaya ka Cida Ati, tingali emasna loba pisan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara?
Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan istri hamba. Rabbana Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Buat BTS. BTS. Seluruh. Saya sudah capek dengan dan saya sudah dari dia tapi sudah ya. Teh ku akan dipameserkeun.